Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareueus teteh sadayana. Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Di edisi 40 ieu, dongeng anu bade dipedar teh judulna Jiwa Pahlawan Glenda. Naskah asli nama judulna Pahlawan dalam Diri Glenda Yasana Euis Damarwati. Ieu mangrupi dongeng katilu Euis Damarwati anu tayang di Niradewa Official. Dongeng kahiji midang di edisi 17 judulna Master Kaen Haturan Nini Ratni. Teras dongeng kadua tayang di edisi 20 genep judulna Kisah di Pulau Bidadari Labuan Bajo. Kanu panasaran hoyong terang dongeng Euis Damarwati anu tos tayang? Saena nganjang ka channel Niradewa Official edisi 17 sareng 20 genep. Tong hilap, subscribe channelna, teras like, komen, oge share-nya channel Niradewa Official. Supados dongeng Sunda khususna dongeng kangge murangkali dipikawano ku balarea. Urang kedah reueus ku basa Sunda. Carios ngeunaan pahlawan dina diri Glenda nyarioskeun hiji tokoh namina Glenda nunuju ameng ka bumi Aki sareng ninina di Gandung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Dina hiji dinten Glenda ke apotek bade meser obat kanggo Aki sareng ninina. Waktos di apotek, Glenda ninggal hiji aki-aki nawisan masker sareng hand sanitizer kanggo panangan. Tapi icalanana teu aya nu pajeng. Glenda teu peryogi, kumargi anjeunna tos nganggo masker oge tos gaduh hand sanitizer. Tapi Glenda hawatos nataku. Cing, kumaha carios salajengan nya? He, sateu acan kana dongeng, teteh bade naros heula ka hidep sadayana. Dupi ayeuna teh sasih naon nya adik-adik? Leres pisan, sasih November. Tah, dina sasih November teh aya hari besar pikeun mieling para pahlawan. Cobi kaping sabaraha? 10 November. Aya kajantenan naonnya 10 November 1845 teh? Aya perang antawis rakyat Surabaya sareng pihak sekutu di Surabaya. Kumardi, pimpinan sekutu Jenderal Marabi tiwas ku para pajuang Surabaya. Nya ti kajantenan harita pihak sekutu ngaultimatum ka para pajuang kedah nyerahkeun diri ka pihak sekutu. Mun wangkelang para pajuang sareng kota Surabaya bakal dibombardir ku pihak sekutu. Henging ancaman ti pihak sekutu kitu, para pajuang Surabaya teu gimbir. Tibatan kedah serah bongkokan ka pihak sekutu, mending ngayonan perang ngalawan sekutu. Nya dina waktosna ping 10 November para pejuang arek-arek Surabaya perang campuh ngalawan sekutu. Dina corong RRI, tokoh pamuda pejuang Bung Tomo pidato kangge ngagedurkeun sumanget para pejuang bari ngumandangkeun takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dugi kakiwari tiap kaping 10 November urang dipieling minangka hari pahlawan. Para pajuang harita kalawan teuneuh wantun nandonkeun jiwa ragana kanggo mertahankeun kamardekaan nagara urang. Tah kitu adik-adik, kajantenan 10 November 1845. Mugia janten nambi pangaweruh kangge urang sadayana. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana?
Jiwa Pahlawan Glenda, karya Euis Damarwati. Wanci nuju mejehna panas, Glenda nuju liburan di lembur Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Harita anjeunna calik di bumi aki sareng ninina. Ti dinten kahiji oge, Glenda tos ngaraos resep mantosan emangna tandur, nyaeta melak pare di sawah. Tangtos wae kanggo murangkali istri kelas 4 SD swasta Pelita di Jakarta, katuruk-turuk anjeunna murangkali hiji-hijina tiasa liburan di lembur teh kalintang sumangetna. Pangpangna janten seueur pangalaman sareng kenalan enggal. Kumargi harita nuju pandemi COVID-19 teu sapertos nu atos-atos, harita mah Glenda kedah tumut kanu aturan kasehatan atanapi protokol kasehatan nyaeta 3M, memakai masker, mencuci tangan, sareng menjauhi tempat kerumunan manusia. Dina hiji dinten, Glenda angkat ka salah sahiji apotek bade meser obat kanggo aki sareng ninina. Anjeunna ninggal saurang aki-aki nuju ngicalan masker kaen sareng sababaraha botol ali cairan kangge ngawasup panangan. Bari ngantosan obat teh, Glenda merhatoskeun eta aki-aki. Katinggal daganganana hiji oge teu acan aya nu pajeng. Sanaos anjeunna natawiskeun dagangan kanu aya di lebet apotek. Tapi Glenda mung hideug. Kumargi anjeunna teu ngaros peryogi. Tangtos wae Glenda teu peryogi meser, kumargi anjeunna tos gaduh sabotol hand sanitizer sareng tos nganggo masker. Malahan di lebet kantongna aya oge 2 masker cadangan. Selang 2 dinten ti harita, Glenda angkat deui ka apotek kanggo meser vitamin dituarang ku emangna. Masih keneh wae si aki nu di topi belel teh natawiskeun daganganana. Katinggal mung nembe 2 masker kaen anu pajeng. Glenda nyauran anjeunna, maksadna bade meser sabotol cairan kanggo ngawasup panangan kanggo sasadiaan. Sabaraha pangaos sabotolna, Pak? Taros Glenda sopan. Mangga sabaraha we Neng, di kamari teu acan anu pajeng. Walerna raraina katinggal cileuyeuk pikarunyangeun. Saleresna pangaosna sabaraha? Taros Glenda hoyong uninga. 10.000 rupiah wae, waler si aki. Ieu artosna, Pak. Abdi meser hiji. Salambar artos 10.000 dipasikeun ka panangan si aki. Hatur nuhun pisan Neng, saurna teh bari katangan pisan bingahna. Sami-sami Pak, Glenda imut. Wengina Glenda sareng emangna ngobrol. Dina kaayaan pandemi sapertos kieu seueur jalmi anu ngalaman sesah. Sanes mung jalmi wungkul, tapi oge sadayana makhluk hirup. Kumargi kitu, urang kedah satiasa-tiasa silih bantos, silih tulungan sakamampuna urang. Naon nu dilakonan ku Glenda tadi siang dipuji ku emangna. Meser dagangan ti jalmi anu lares-lares meryogikeun bantosan sanyana tindakan nu sae. Ngagaduhan jiwa pahlawan. Pahlawan teh sanes hartos kangge jalmi-jalmi anu bajoang nandonkeun getih, jiwa sareng cipanon hungkul. Tapi oge urang nu keur sanulungan ka sasama jalmi nu meryogikeun kalean ikhlas. Sapertos guru katelah pahlawan tanpa tanda jasa. Urang oge saleresna tiasa dianggap pahlawan, sanaos karaosna mung ku jalmi-jalmi anu uninga kana niat urang hungkul. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana.
Sadayana an hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.